Wah hei, Parete. Pak RT balik ke mana tuh? Itu Pak RT nanti itu sanes. Mangga Pak RT. Tangku Adidi, nu gaduh SK. Kembang boleh Pak RT sayang kue sagu nambang dawa di katung taluk Tadi atuh rencangan Pak RT. wonge ganteng Hey. Pak RT sayang Eta Pak RT. doyan kemuyung Ada. wang sulma sulma kulane Luar biasa Pak RT. dari mana Bu Haja sayang datangnya lintang Pak RT. dari sawah Awas. turun ke kali Alah. eta dari mana Bapak RT sayang datangnya cinta darilah mata turun ke hati Ieu mah teu aya rencangna pisan. Sok gerak dira rencangan atuh. Ieu karunya atuh teu aya rencangna Bapak RT. Dibayar heula laguna kembang bolet. Lah, sama ini yang tanggung jawabnya siapa dong? Sini. Ah, tak kaji. Dibayar heula Pak RT laguna. kembang boleh dapat hajat sayang kue sagu nambang dawa Pak RT Abah Gober. di ketuk taluk Eta si Abah Gober. wonge ganteng Abah Gober sayang Laras tuh ya, laras. doyan kemuyung Yes. Abah Gober ya. Iya. wangsul Atur nuhun Pak Gober. yen wangsul makulane Giliran Bapak RT. dari mana Pak RT sayang datangnya lintang dari sawah turun ke kali Jos. Kali dia Pak. dari mana Pak RT sayang datangnya cinta darilah mata turun ke hati Menikutang keingan ya Pak RT ya Allah. Aya OTW tak OTW. OTW Pak RT mangga dihaturana. Pak RT 01. Diaurkeun Pak RT. Diibingan heula langsung wae Pak RT teh sawios atuh sok. Ulah asa-asa Pak RT. Asa-asa. Pak RT. Abah Goberna pilih bade deui atuh da atos. Wah hei. Mohon mangga. Saha deui teh nu bade dipanggil lah Pak RT. Pak RT aya saha wae. Tos eta wae. kembang boleh da sohibul hajat kue sagu Sahur Pak RT cenah ge Bapak Hajat. kembang dawa di ketuk taluk Iya. wonge ganteng Bapak RT sayang di sawer deui Mangga Pak RT dikaluarkeun deui. yen wangsul mah kula Bade ka mana Pak RT? eta dari mana aucup sayang datangnya lintang Nyil usro. dari sawah turun ke kali Ari kitu kumaha